nah jadi abdi teh bahagia bisa cenah jadi abdi teh cenah nah sih kita bisa bersyukur pada diri sorangan, kita bisa bersyukur karena atas diberi ku Allah. Patah ikut tetangga gitu. Kenaon kudu terus ngerasa batur leuwih arurang teh kali sarua diber leuwih diber kakurangan kita juga beri kesempatan yang sama tergantung kan diri sorangan kumaha objeknya